Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illallah rabbul alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa wabil khusus kelas 10 anu kupribados di rahmat, mudah-mudahan dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Pendakdi sareng pribados Bapak Tabriji dina pelajaran bahasa Sunda Arab anu insyaallah dina dinten ayeuna urang bade medar bab katilu anu judulna nyaeta laporan kegiatan. Kos kumaha laporan kegiatan? Mangga regepkeun sareng tulis materina. Ngan sata acana kada hilap tulis di classroom absensi nomor kaduana like sareng komen nama sareng kelas sareng terakhir subscribe di channel YouTube Tabriji Kos-Kosna. Mangga regepkeun materina. Tilu kelas 10 laporan kegiatan. Tina bab katilu laporan kegiatan insyaallah orang bade medar di antawisna ngeunaan kana bab katilu laporan kegiatan teh nomor kahiji nyaeta perkawis laporan kegiatan, nomor kedua struktur laporan kegiatan, sareng nu terakhir rancang cara nyieun laporan kegiatan. Anu apa non hartina laporan kegiatan teh? Pasti atuh nyala mun ditanya data acan belajar naoge nembe ayeuna bade mung pasti ke kelas 8 8 atau kelas 7 na waktu seorang di SMP pasti pernah belajar atau napi medar laporan kegiatan. Lamun nurutkeun kana kecapna laporan kegiatan teh dibagi kana dua kecap. Nomor kahiji aya kecap laporan, nomor kaduana aya kecap kegiatan. Eta dua kecap aya laporan naon? Berarti ngalaporkeun lapor seperti lapor Pak saya lapar tah berarti ngawanohkeun atanapi sarua jeung bebeja. Eta tambeun aya laporan mah. Ari kegiatan naon kegiatan? Aya kagiatana perkara anu parantos dilaksanakeun. Cek bahasa kerenna mah aya dokumentasina lah gitu. Arek bentukna fisik, arek bentukna audio, arek bentukna visual sami wae. Tah eta perkawis kecap laporan sareng kegiatan. Terus aya laporan kegiatan naon atuh? Aya nu terang teu? Pan bapak urang mah teu terang. Nah make teu terang. Ye kieu ye laporan kegiatan teh. Laporan kegiatan eta teh isina mangrupa sagala hal anu patula patalina ujung kegiatan anu geus lumangsung. Tah biasana informasi anu diutamakeun tina laporan kegiatan utama nama muser kana lumangsungna kegiatan tina waragad, tina bangbalu atawa tina rereged jeung pasualan teknisna kos kitu. Eta ngeunaan kana perkara laporan kegiatan nya. Sajabati laporan kegiatan urang ge kedah terang ngeunaan kana perkawis laporan kegiatan. Nomor kahiji numutkeun kana eta laporan kegiatan anu bieu teh nya di antawisna aya anu ngaranna bubuka dina strukturalna. Naon haditana bubuka? Mukadimah sarua keneh eta bubuka oge. Kos kumaha mukadimah? Biasa mukadimah diucapan ku salam heula nomor kahiji tah runtuyanana. Ngan dina bubuka hiji laporan kegiatan
isina mangrupa panganter dianterkeun gitu kos urang naon teh kitu apal meureunnya gitu panganter pikeun mawa anu maca kana pasoalan anu arek dilaporkeun. Misalkan contohnya orang laporan PKL lamun kelas 12 kelas 11 engkin tadi dia oge bagian anu diterangkeun naon-naon anu jadi marga lantaran diayakeunana hiji kagiatan katut rasa syukurna yen jeung yerengse ngalaksanakeun kagiatan eta dina undak usuk tina palebah bubuka salianti salam nya hormat atanapi kapihatur gitu pokokna mah nonnya muji ka Allah Subhanahu wa taala jeung sajabina. Tah nomor kadua tina struktur laporan kagiatan teh aya waktu jeung tempat. Waktu jeung tempat naon maksudna? Waktu jeung tempat kagiatan kan tadi hiji bubuka. Nomor kaduana aya waktu jeung tempat. Tah dina waktu jeung tempat mah dina hiji laporan teh supados aya teh sangkan puguh urangna jeung di mana eta pernah ngalaksanakeun hiji kagiatan dilaksanakeunna eta kagiatan teh. Tah eta waktu jeung tempat. Aya oge nomor katilu pamilon. Naon artina pamilon? Ai pamilon teh lamun dibahasakeun tina bangsa urang mah nyebutna bahasa kerenna sarua jeung anggahota atanapi anggota. Tah berarti anu turut tumut tina eta kagiatan anu ngajalankeun eta kagiatan tina perkawis aek lalampahan gitu. Teu cukup sabaraha urang jeung saha bae eta pamilon teh gitu. Jadi pamilon teh disebutna anggota atanapi anu ngiringan tina eta kagiatan gitu. Eta pelebah tina pamilon. Aya oge nomor kaopatna waragad. Ai waragad mah biasana isina ngadadarkeun ti mana jeung meunang waragad wincikna dipakena eta waragad sarta jumlahna gitu. Jadi waragad teh cek bahasa simpel nama disebutna teh sarua jeung biaya. Aya biaya aya payaya salahnya. Tah kudu saluyu eta waragad teh jeung kayaan laporan anu sabenerna jeung proses pelaksanaanna eta kagiatan teh. Nomor kalimana strukturalna teh nyaeta aya pedaran kagiatan. Ai pedaran non ngajelaskeun eta kagiatan teh ti mimiti awal dugi karengsena gitu hasilna teh nya. Aya anu lumangsuna kos kumaha jeung sajabina biasana mah tina laporan kagiatan masuk aya dokumentasina tina foto biasana kan urang jepret-jepret komo gampang enak mah aya HP tinggal jepret-jepret beres terus gitu eta pedaran kagiatannya. Salian struktur kalima nunggar kagenepna nyata panutup. Aya bagian panutup mah eusina mangrupa pungkisan laporan kagiatan biasa nama aya kacindekan atanapi kasimpulan saran jeung tina hasilna we sagalana gitu nya sakumna anu ngarojong tina eta kagiatan. Eta nomor kagenep tina pelebah struktur kagiatan laporan kagiatan. Tah terus kumaha urang tata carana nyen ngarancang laporan kagiatan teh gampang. Lamun urang geus apal kana perkara laporan kagiatan geus pernah ngalaksanakeun kagiatan tah eta kagiatan teh arek didokumentasikeun. Tah carana ngarancang laporan kagiatan teh tentuna bae aya strukturalna. Kos kumaha strukturna laporan kagiatan? Nomor kahiji tangtukeun jeung identifikasi kasang tukangna eta kagiatan latar belakangna. Nomor kaduana tangtukeun jeung identifikasi tujuan atawa maksud ngalaksanakeun eta kagiatan gitu.
Nomor katiluna identifikasi kajadian-kajadian penting nu dilakonan tina eta kagiatan. Nomor kaopatna susun rupa-rupa informasi anu kacangking nalika ngalaksanakeun eta kagiatan gitu. Tah dogi ka nomor 4 geus diidentifikasi kajadian-kajadianna terus kurang susun tah informasina. Nomor 5 siapkeun data-data pangrojong, misalkan contohna aya foto, aya daftar pamilon, jadwal kegiatan jeung sajabina. Nomor kagenepna susun rupa-rupa informasi jadi hiji laporan anu sistematis tur gulumung gitu nya. Tah sakitu tata cara ngarancang hiji laporan nya.